Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus saminu utawi iki iku bab kang kaping 8. Fitaubat dia tetep dina mertelakeun masalah tobat atau batu wajib batu. Ari tobate wajib ala kuli muslimin wa muslimat keur sakur lalaki boh awewe. Wala ngandika sapa Allah taala Bismillahirrahmanirrahim. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Tubu ilallah tobat aranjeun kabeh ka Allah. Taubat dan nasuha ku tobat anu samurni-murnina, anu sabener-benerna. Balik aranjeun kabeh teh ka Allah. Tobat aranjeun kabeh ka Allah ku tobat anu samurni-murnina. Surat At-Tahrim ayat 8. Wal amru lil wajibi. Tah hari parentah tobat teh hukumna wajib, boh keur lalaki boh keur awewe wajib. Wa qala lan ngandika sapa Allah taala saur video Allah Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kalladina nasallah anjeun ulah jiga jalma-jalma anu poho ka Allah. Maksudna poho kumaha? Surat Al-Hasyr ayat 18. Yakni ngamaksud Allah ahaddu ilallah jelema anu poho janji ka Allah wa na'budu kitabahu jelema anu micen kitabna Allah warra'a duhurihim kana tukangeun pundakna. Lain ngamaksud jelema anu ngababetkeun Quran watun kitu manggeus dumu. Maksudna jelema micin kitabna Allah katukangan pundakna teh anu henteu daek ngaji, teu daek ririungan jeung para alim ulama, anu teu daek ngaleungitkeun kabodohan tina dirina masalah agama, tah sarua jeung jelema anu micin kitabna Allah kana tukangan pundakna. Mangka kadituna fa ansahum anfusahum Allah bakal ngajadikeun poho ka diri aranjeun teh. Yakni ngamaksud Allah lahum Allah ngajadikeun poho ka diri anjeun hatta lam yanhum anfusahum sehingga anjeun henteu nyegah diri anjeun walam yuqaddimu laka khairon anjeun henteu migawe kana kahadean kana kaalusan terus bae urang migawe kana goreng da nutur-nutur hawa nafsu teh gitu. Jadi ngajadikeun poho tu nikmat tu pangeunang-eunang nama ketika urang ngarasa butuh ka Allah, urang ngarasa pinuh ku dosa. Nikmat jasa. Wa qala lan ngandika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saur fidau Kanjeng Rasul, man ahabba liqa'a illallah saha jelema anu cinta tinemu jeung Allah ahabba ilallah liqa'ahu mangka Allah ge mika cinta tinemu jeung anjeun. Wa man qariha liqa'a ilallah saha jelema anu benci anu bendu tinemu jeung Allah qariha ilallah liqa'ahu atuh Allah ge bendu benci tinemu jeung anjeun teh. Numantang hidayah mah dijemput lain didaguan diteangan jalan-jalanna supaya orang menang hidayah teh kumaha tolabul ilmi dengikeun ilmu nyaritakeun masalah ilmu supaya hirup ruh urang teh dan bakal nyang hareup mangke teh ruh awak mana dikubur ditincak dileyakan ku anak ku incu ku tetangga ku babaturan ruh anu bakal nyang hareup ka Allah mah ulaika humul fasikun tah jalma-jalma nu kitu teh jalma-jalma nu fasik. Surat Al-Kahfi ayat 5. Yakni ngamaksud Allah al-asyuna anu asup kana kamaksiatan al-naqiduna anu ngabatalkeun akhdahum janji ka Allah al-kharijuna anni tariqil hidayati anu kaluar tina jalan hidayah wa rahmati anu kaluar tina rahmatna Allah wal magfirati anu kaluar tina panghampuranna Allah. Urang ngajauhkeun diri ka pangeran teu ngadeukeutkeun nutur-nutur bae ka hayang nafsu sarua eujeung kaluar tina jalan hidayah hese hayang menang hidayah teh wa rahmati jauh tina rahmatna Allah wal magfirati jauh tina panghampuranna Allah. Numantak hidayah mah diteangan dijemput
lain didagoan mahal jelema-jelema anu dibabere hidayah teh. Allahu a'lam bishawab.